balik deh sarang Abi Ira. Ibro. Ibro. Ibo. Obet. Ceng, si Aceng mana, Bro? Buka. Ceng. Aceng. Ceng. Oi. Kira keur sing ulah ka di video. Aduh, kang ngising si Aceng na. Bro, ka bro orang mulai aja na. Nyali nur biar tebet eung. Wah. Bye. Siluman Aceng. Siluman Aceng. Asik. Oh. Rok bet mulai mah. Mulai. 1, 2, 3. 3. Hai penonton. Balik deui sareng Abi Ira. Ibro. Obet. Aceng. Seperti biasa nah di episode ayeuna urang barang Hasan langsung di alam. alam. Dina episode ayeuna urang ngadahar daun bayam tina Tangkalna. Wah. Wah, penasaran. Ceng omeh can. enggus tuh make tisu alam. Daun uwi. Oke keron salawe. Bae atuh hayulah saudara. Tah yeuh. Yo, selamat berabok. Bismillahirrahmanirrahim. Asa ngah heupeuk ke angga menggageuheun. Wah. Rasana seperti menjadi hulak. Bam. Pemirsa, sebelum kita makan kita cium dulu aromanya. Aneh pemirsa, kok bau ini bau spiteng? Mungkin rasanya akan enak bercampur. Kita coba. Nah, aing mah rasana teh pahit kieu. Bet, aing mana rasana tadi kumaha? Amis. Bro, Amis. naonnya? Can kukumah meureunan. Tadi Nya, aduh, poho. Baiklah lumayan vitamin teh. Naon teh teh? Tai. rasana amis. Bisa. Manis banget pemirsa. Mana? Balik, Bet. Balik. Ayo naon? Emotif Notif. Bisa. di PT Cikingeunah. Sok tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang ka para pecinta Cikingeunah. Sim kuring Toto Suroto Markoto, manajer Cikingeunah, ngucapkeun hatur nuhun anu saageng-agengna ka para konsumen Cikingeunah. Sehingga Cikingeunah jadi ciki pangeunahna sadunia. Ku kituna sebagai ucap syukur, sim kuring Toto Suroto Markoto ek mere hadiah mangrupa cincin berlian 50 juta dina jero Cikingeunah. Cincin 50 juta. Kang Kosim. 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 Acing mah teu kabagian karunya. Bang Kosim, aya kene tuh. Biasa we atuh Marolina, mereka gurung gusuh kitu. Naon Aceng? Tu aya kene tuh hiji deui di juru tapi eta mah geus kadaluarsa kumaha bae. Repeh heula. Gimana Kang Kosim? Ieu lem. Bulukan kitu. Baelah anu penting mah beunghar. Kang Kosim ngahutang lanya. Aing ge cigi pangeunah nanya bet. Ayolah. 50 juta. Ayo urang buka. Teu bapana teu budakna ngaharutang we kabeh puyang urang ha. Beceng, naik balik tela bukana ek di rumah jeung si Abah. Sukaan we meunang cincin 50 juta. Ayo tela 50 juta. salah. Abi ge ke kebon sepi. Dasar nama jigayaan ya. Abu ka we. Urang dari hiji baru dihitung. Hiji. Nikmat. Gak hiji nah. 2. Kilo. Enak nak. 4. 5.
anaknya iya. Aku 88. Bu. Beli aku. Murah. Itu murah. Gagal 50 juta teh. Mana ya pas Ibro sebenarnya menang. Bagi-bagi Ibro. Bah. Gom. Bah, assalamualaikum bah. Udah geus beurang 33 we aku tan suluh. Jam sabaraha ieu? Urang teh digawe dahar kumaha. Ali atuh geus beurang. Erek ieu aduh. Sarean. Bah, tadi yang pengumuman HP si Robert. Ciki bang enaknya teh aya hadiahan ayeuna mah. Cincin 50 juta. Urang Besok apa apa? buka? Bah, bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 50 juta. Amin. Sok bah, nubul sok uang bari koreh-koreh bah. Jadi 2. Wah, kan penting atuh bah cincin kagong kita. 5. Genep. 1.000. Nah, Gua anggapan kagelong juga mah cincina. Eueuh tuh. Rek eta naon bana beuheung. Masih ki korma baheula. Nah, ya bisa aya bisa jadi kitu. Kapan baheula mah? Baheula mah lamun hayang naik haji teh kudu make si korma di dahar. Oh nya? Heeh. Kangen si emak ba iraha balik mawa korma. Kumaha atuh eta? Nah, atuh meuran geus teu meunang kurang beruntung. Nah, daek meuli deui bayakeun tadi teh. Si Aceng ge kabagian nu kadaluarsa, bah. Ibu, Alabot. Kayak kita. tadi jeung si Abah duaaneun. Lain aduh menang teh tuh. Itu kurang beruntung. Iya masih posisinya terikeun jika nama kadang hanyut. Aduh gitu menang sih. Oh nya? Boro-boro geus atuh di si Abah teh daek menang cincin 50 jutanya banyak. Mun ibu menang ge abis ek mental duitna. Ih, enak pisan menta. Ibu tuan banget ibu teh. Kapan geus tante meunang ieu Kok eta menang? Pas Aceh ada. Si Aceng Menang mana tadi? panulukan cikina ge. Hai we lah. Sudah nu menang. Si Majar nama duitnya. Cincin kitu 50 juta. Ayo tuh. Ayo Bapak. Ayo. Mananya mau ka Ciki teh? Oh heeh, bang di kebun Haji Julani we lah. Ka mana tuh si Aceng? Padu teuing lah, paling ek ngising beureunan. Eureun. Ek naon? Yo, urang ngomongnya nu ngaranna haji teh kudu loba sedekah ngarah berkah di depan Allah teh malah kikir-kikir teuing atuh goceng-goceng ka urang teh. Yo masalah barokah henteu nama urang-urang maneh-maneh. Heuh da barokah teh acarana salah satuna ku loba sedekah. Yo tingali urang buktina Haji Julani anu pang beunghar nasal gok nini. Heuh maneh mah beunghar alin kana sedekah kana kikir maneh mah. naon Yo anu keur tahlilan kieu, naon ji? Masalah sedekah. Naon maneh? Ini si Aceng teh. Tuh teuing tapal aing mah. Kenising di kebun urang lumayan pupuk gratis. Ayo beta. Ayo. Aya naon bau-bau piduiteun ye. Ieu ciki pangeunangna ke aya hadiahan. Mana dia anak? Cincin 50 juta. 50 juta. Urang bisa beki beunghar atuh. Lain Lari weuh maneh. salagok nini beunghar ge, salagok dunia. Yo yo. Ka mana? Yang si Aceng. Lalu urusan aja si Aceng kala. Depan. Tadi teh meuci kasih kosim. Tilu deui. Urang si si Abah teu Obet meunang. teu meunang. Duka itu si Aceng jika nama meunang. Ayo si Aceng teh ayo. Di mana anjeun ayeuna abdi teu bisa nyalira cerik gegerowan anjeun kamana kudu neangan waktu rindu nyiksa kuring ulah jadikan hate ieu tayanu miboga.
si Renaldi ih. Hacker naon di dia. Karena yang anu ngoranya. Pasti dia mau jauh. Oh, jika nama merenang galaunya. Pasti tas diputuskannya. Kemana kamu kamari? Kemarin aku. Karunya ih diputuskan. Ya atuh tenang we. Ya kan geus biasa lin di dinya mah masih kenon putus hiji tumbuh 1000 tenang lo makene awewe Kurang dia bisa. Tak ganeng gara-gara marane duaan udah jadi putuskeun. Alhamdulillah. Hek naon jadi nyalakeun urang ih. Uyuhan eta mah meureun awewe nawe lemah. Ganeng tadi itu. Gitu. Gimana jika bakal pimenangan? Suara lagi tarik. Ke kebun we metere. Acengnya ka mana ngisingnya? Sanes aceng teh bade muka ieu ka kebun Haji Julani. Naon eta teh? Ciki. Atuh juga budak kan dahar ciki. Wios we. Ya, kade tutup, kade punya. Aya si Renaldi. Keur galau, apa nang diputuskeun ku ka bawahna? Bae teuing Bisi kacarekan pan bigar hayu we nyarekan abi jeung si ieu nya. Soang ceera hayu we nan nyarekan cina gara-gara maneh. Padahal urang salah naon nya urang mangasa ukur ngomongkeun fakta gitu. alah hoak. Teu percayakeun atuh cina dicarekan Mang. Ciki mang. Dek teu. Sayang. Sabaraha mang? 1 2 3. Mang. Woi. Mang, Ganeng. ih. Ya. Jogging ngerilingan wilayah kekuasaan orang. Sugan we langsung. Langsing gitu. Kamana di urang teh tuh? Parete, bade kamana parete? Jogging ngerilingan wilayah kekuasaan orang. Oh, manawi teh bade ngurilingan urangnya. Ini ada mung pisan teh mah. Allah parete Parete mah kudu pemajikan teh hiji 2 leuwih ti 3. Geus boga 2 urang tuh gabah. Ya tuh nambah deui 2 mah nya teu naon Orang 2 darah. Ih janda gareulis kieu ge nya. Mung janda mah. Allah sok api ya parete. Ulah Naon? kan itu. Aya naon di ditu kitu? Saya si Renaldi Itu kunaon teh pirasi Renaldi? keur galau. Putuskeun si Renaldi teh. Jadi bisi kacarekan parete karunya. Urang ge korbannya. Hayu Moal korban. kalem urang carikan deui si Renaldina. Ya parete ayeuna mah atos nyaman kena calik di dieu di apit urang pokona mah. Kan ke jogging ka ditu nguriling kita. ya mending geus cicing di dieu ketek ka ditu bari carekan nih kan di dieu Anya. Nah, si Aceng tuh. Si Aceng. Penting. Hah? Buka. Si Aceng. Bener sih ya. abi ningali Mana? tadi teh si Aceng teh tuh ka ditu nyebut nama erek ngan Ciki. heeh eta Emang aya naon Ciki? Ayo. Cincin 50 juta. Eta Ciki berhadiah. wah atuh hadiah ya lu gede lu atuh bareng Ieu bangkeun deui lah. Juga nanti saya kawin deui ya. hei tingali ai si Renaldi Pulang itu. itu teh keur ngamuk kita bisa kacarekan mending keneh sorangan-sorangan we ayeuna mah Bet. Satu. Mana? Ada yang Oi, kemana nak? Mana? Lari luas wae atuh nyeri. Udah. abi teh ieu jeung rombongan teh erek meang si Aceng soalna cenah aya menang naon ngana teh cincin 50 juta tidak ciki ngeunah Wah, cincin 50 juta bisa ngawinan si Sari atuh euy. Wah. Yo, milu moang urang ngahulang. Ayo. Kayu si Aceng teh ka dieu. Ayo. Tuturkeun. Dia. Numpang tiisan. Tuas teuing ha.
Lila bing. Kelah keling ah. Ya Allah segala tuh. Aduh. Anu deui mah geus basi teu asli. Langsung yang modal itu teh. Mananya? Tah, tadi tuh we. Mantap. Ya, yang di modal nih. Nah. Sudah emang deh. Mau di teh betul teh. Ciki basi itu dah. Lega. Geus keluar kabeh mah. Tapi nah hanya mika targas-gas teuing. Cincin teu meunang. Nyeri beuteung nu aya be lah. Nu penting mah wareg. Kiridit. Kamara nanya jelema teh tari iseun kieu. Dilegok nini ti iseun di situ Ciberem sarwana ti iseun oge kamarana atunya. Ini teh lah capek-capek ge. Kiridit. Aceng. Kiridit. Ya Bah Dodo. Joni. Bah, erek mayar hutang teh Bayar bah jeung meuli daging bah. Lah, urang balik rek mayar. Rek naon atuh? Rek naon neangan si Aceng? Pan ayeuna teh ciki pangeunana teh aya hadiahan cincin 50 juta. Oh nya. Heeh. Oh bisa bayar hutang itu kitu mah nya Bahnya. Bisa. Hayo Aceng pan. Bilo. Aceng, kamu di mana? Ceng. Aceng, how are you? Asain wageruan ieu teh. Wah, meureun kangenan kana itu Acengnya. Woi, 40 juta? Menang cincin 50 juta Ceng. Ciki pangeunana. Ciki mana teh ayaan. Ingat. Tadi teh da pas lagi asain nu teuas. Tapi sih mah. Katereuy. Mana pe Acengna geus modal. Anak tai berarti ayeuna. Di mana? Di mana taina di mana? Geuleuh aku ek ngorehan tai. Yang mending keneh tak. Geuleuh mending keneh beunghar. Da geuleuh ngorehan lagi atuh. Mending cincin mending geuleuh. Mun urang menang cincin bisa dahar jeung daging. Tapi geuleuh. Daging geuleuh. Daging geuleuh. Daging geuleuh. Kawin geuleuh. Kawin geuleuh. Kawin geuleuh. Duit geuleuh. Duit geuleuh. Duit geuleuh. Lah, tinggal liur lah. Modal geuleuh. Da. Kawin deui. Geuleuh. Kawin deui. Geuleuh. Karunya nu di imah. Deui epe heula geura. Kawin deui. Geuleuh. Kawin deui. Geuleuh. Ka Arab. Geuleuh. Ka Arab. Geuleuh. Yang mending lunasan heula hutang. Ganeng. Ka Arab. Geuleuh. Randa beunghar geuleuh. Randa beunghar geuleuh. Mending mananya? Mending Beki beunghar. Geuleuh. Beki beunghar. Geuleuh. Beki beunghar. Berarti Korehan. Ceng di mana Ceng? Ayo. 50 juta. Keren daging lho. Tadi dia nu ka gitu. Iu. Sok we lah Aceng mah moal da yakin eueuh. Kiruh kitu. Biar oyat. Ceng, oyat. Sok seburu Tahu. Ih, loba dedekan. Ih. Aya eueuh. Aya Ayeuna loba daunan kitu eta Aceng ge. Da Aceng teh modal teh 3 kali. Hayu paingan 3 kali itu dah. Sinu kaduana. Ayo. Buru-buru. Oyat lah. Mana? Saun. Kurangeuna geura ayeuna mah. Buat. Ganeulina ieu. Gonian tah. Kiruh ieu mah. Bau ih. Loba daunan kieu coba ieu mah. Euy parah dinu tadi. Tadi kapan mukbang bayam nih si Robert? Heueuh nya bet.
Nah, yo hiji deui jiga nama bakal. Ayo. Tah di dieu aceng teh. Saun, tak kolot. Cing urang korehan. Sepuh. Tah ieu meureun tah batu alina. Ieu lain ceng. Lain eta mah. Eta mah jiga nama cikingeunah. Kapan aceng teh tadi teh meulina teh anu gaaleun. Jadi we meureun tidak terurai. Wah, heueuh jiga nama eta mah cikingeunah paingan teuas ku aceng dia eta teh diteleg teh. Aku mah itu terjadi beunghar. Bisa atuh beritana. Si Obet tadi teh keur ngaplok teh aya di HP-na. Paradeun. Tingali deui bulu geura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang ka para pecinta cikingeunah. Sim kuring Toto Suroto Markoto, manajer cikingeunah ngucapkeun hatur nuhun anu saageng-agengna ka para konsumen cikingeunah. Sehingga cikingeunah jadi ciki pangeunahna sadunia. Ku kituna sebagai ucap syukur, sim kuring Toto Suroto Markoto ek mere hadiah mangrupa cincin berlian 50 juta dina jero cikingeunah. Tuh kan bener. Aya hadiah. Tinggal atuh can parata mah berit lagi. 2 menit lalu bakene. Jangan kelabet. Jadi Acara ieu dikawitan ti minggu hareup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ningali sing parah gratis tingali jadi minggu hareup ayeuna. minggu hareup. Robert!